karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la lahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Titah salat henteu, titah zakat henteu, titah puasa henteu, titah haji henteu, titah ulah maling korupsi, titah ulah mabok, titah ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama, moal asup ka sorga, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cekna insyaallah. Janji. Insyaallah kuduna urang. Janji maca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Ceknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Wa'du. Kumaha wa'du di wa'du deui. Insyaallah ceknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat nanti jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek. Wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna,
kitu keneh puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalan anak wa amilus lihati enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sadaya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul gitu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajeun sugi adag-adagan sakali aing mah geus zakat atuh aing mah kan zakat heuh deuk kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajeun teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niatna qada berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji dikan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qodoan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qodo nginganan atuh haju nyanana hudangna jam 7 qodoan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah mun kieu mah sia salat engge salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu diservis ya ke asar saya sholat nggak sholat tahun asar sabarakat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha
Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat ta kos kitu salih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum ya guys, ayo salat seberakat opat pan cepet amat jumping kan guys kuaing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh guys geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang tetep iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya enggak sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kalau mau sholat tidak khusus boro-boro sih aing ente enggak sepenting sarolat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat baik pokoknya mah ya ka surga malain ku husu ku iman amal soleh enggak bisa nasa gitu cek kamari jeung ngajelan nu kalipun nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh ping-ping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan haji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah sok hese-hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kangjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing hoi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa